Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, wilujeng enjing sadaya. Kumaha kabarna? Patapung deui sareng Bapa dina video pembelajaran bahasa Sunda. Satacan urang diajar, mangga urang ngadoa heula. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Semoga orang sadaya dipasihan kemudahan ku Gusti Allah nalika belajar. Di video kali ini kita akan mempelajari warta. Mari kita simak sama-sama. Warta teh nyaeta beja atau berita. Warta dapat kita temukan di majalah, koran, radio, televisi, dan media sosial lainnya. Tujuan warta adalah untuk menyampaikan kabar, mengajak, iklan, maupun promosi. Warta teh aya dua macam. Nu kahiji warta secara tertulis, nu kadua warta secara lisan. Dalam menulis berita harus mencakup satu rumus yang disebut 5W plus 1H, antara lain what, who, where, when, why, how, yang dalam bahasa Sunda menjadi naon, saha, dimana, iraha, naha, jeung kumaha. Rumus ini harus ada dalam setiap warta agar isi beritanya jelas sehingga yang membaca atau yang mendengarkan warta dapat informasi selengkap-lengkapnya. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh warta berikut. Kebakaran terjadi di Pasar Sukaramai, Kota Bekasi. Kebakaran lumangsung di Pasar Sukaramai, Kota Bekasi Selasa sore. Kejadian ieu nyieun panik sakabeh pedagang, tuluy gancang nyalametkeun barang daganganna. Seuneu anu gede ngabeulem sakabeh kios jeung toko pedagang di lantai dasar. Patugas kebakaran dijieun kalang kabut mareuman seuneu nu kitu gedena lantaran aya haseup hideung di sakitaran tempat. Pikeun mareuman seuneu, patugas kebakaran ngusahakeun ku jalan ngaliwat tembok rohangan anu geus kabeulem di lantai dasar. Penyebab kebakaran teh cenah mah kusabab meledukna tabung gas LPG. Nah, di paragraf pertama kita bisa menemukan rumus naon, dimana, dan iraha dalam berita tersebut. Di paragraf kedua aya rumus naon jeung naha. Di paragraf ketiga kita bisa menemukan rumus kumaha jeung naha. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Dan bagi yang sudah menonton, silakan komen di kolom komentar ya. Ketik nama dan juga kelas kalian. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.